Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Il hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa anbiya'i wa mursalina wa auliya'i wa suhadi wa solihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa khususon laruhi Syabul Qadir Al-Jilani wa khususon laruhi Syekh Maulana Al-Hatami Ususon laruhi Kiai Haji Adang Badruddin bin Kiai Haji Aceh Tapsunji. Ususon laruhi Kiai Haji Ndanawi bin Kiai Haji Syafi'i. Ususon laruhi Bapak Ibad Badru Jaman bin Aki Jamil Usulim wa furuhim wa silsilatim wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Alhamdulillah patepang disarang para wargi sadayana, mudah-mudahan sadayana dina kayan sehat wal afiat. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajengna nyaeta mutalaah atau murajaah kitab Qurratul Uyum bisarhi Nadhmi Ibnu Yamun fi nikahi syar'i wa adabihi. Nomor telakeun nikah sareng syara sareng pirang-pirang adab-adabanana dina nikah. Halaman 4 anu aya kitabna mangga urang logat sasarengan, lamun abdi salah mangga lereskeun kitu nya komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala tuluy lamun mangucap itu si jalma kana ieu alhamdulillah asaniyata ka anu kaduana jaddada mangka nganyar-nganyar saha Allah Gusti Allah lau ka itu si jalma sawaban kana ganjaran. Ieu masa ngabahas bismillah alhamdulillah. Fa in qala tuluy lamun mangucap itu si jalma kana ieu alhamdulillah asalisata kana anu katiluna ghafarata ngampura saha Allah Gusti Allah lahu ka itu si jalma dzunubahu kana pirang-pirang dosana itu si jalma. Jadi kan itu ngabahas bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ta are lapad alhamdulillah teh ieu teh seueur cenah saur musannif, tetapi kaula moal nutur hiji-hiji cuman kaula bakal ngabahas padilah-padilahna ya alhamdulillah gitu. Jadi maca alhamdulillah sakali, dua kali, maca alhamdulillah dua kali menganyar-nganyar kana ganjaran, dibere ganjaran di lamun maca alhamdulillah anu katilu kalina dia ngampura Allah kana dosana itu si jalma. Wa kharaja jeung parantos ngaluarkeun hadis saha Adailami Imam Dailami. Ani Bani Umar barikatan piti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma radhiya muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhuma ka ieu Imam Dailami sareng ka Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sanyanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh ieu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uksiru kana basa uksiru. Uksiru kudu maca atau kudu ngalobakeun aranjeun kabeh minal hamdi tina maca minal hamdillahi tina maca alhamdulillah. Pa inna laha mangkasanya nyana ya eta tetep bogana ya alhamdulillah teh ainaini ari dua panon wajana haini jeung dua jangjang. Tusolli anu maca shalawat ya alhamdulillah fil jannati di surga. Tastagfiru anu maca istighfar ya alhamdulillah lako iliha pikeun jalma anu ngucapkeunana kana ieu lapad alhamdulillah ila yaumal kiamati dugikeun ka poe kiamah. Matak bagusnya dikir alhamdulillah teh. Wa kharaja sareng ngaluarkeun hadis saha at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah barikatan piti Abi Umamah. Rodia muga-muga mikarido saul Gusti Allah anhu ka ieu Abi Umamah Abi Umamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yen sanyanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh ieu Kanjeng Nabi ma'an ama kana basa ma'an ama. Ma'an ama henteu pati-pati maparin kanikmatan saha Allah Gusti Allah atau ma'an ama henteu maparin kanikmatan saha Allah Gusti Allah ala abdin ka hiji jalma. Nikmatan kana hiji nikmat pahamida tuluy muji itu si jalma hu ka Gusti Allah atawa pahamida tuluy muji itu si jalma Allah ka Gusti Allah alaiha kana itu nikmat.
ila kana angin bukti naon dalika itu pujian teh abdolu eta leuwih utama minting miltil kalimati tibatan itu nikmat anu ku Gusti Allah dibikeun. Wa in adumat jeung eta tetep gede, wa in adumat jeung sok sanajan bukti, wa in jeung sok sanajan bukti itu nikmat adumat eta anu gede. Jadi sok sanajan nikmatna gede banget ngucapkeun alhamdulillah eta leuwih utama tibatan eta nikmat anu kurang dirasakeun. Misalkeun dibere duit 100 juta aya nu mere duit 100 juta, urang ngucapkeun alhamdulillah teh eta teh leuwih gede, leuwih utama, leuwih bagus tinimbang duit eta 100 juta gitu. Wa akhraja jeung parantos ngaluarkeun hadis saha Ibnu Asyakir Imam Ibnu Asyakir an Anasin bari katampi ti Imam Anas radhiyallahu muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ka ieu Imam Anas. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yen sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh ya Kanjeng Nabi lau anna dunya lamun masanya nyana ieu dunia kulluha tegesna atawa kullaha tegesna sakabehna ieu dunia bihadza firiha et sarta eusina sapinuhna ieu dunia biya dirojulin eta aya di genggaman hiji lalaki min umati tina tibuktina umat kaula summa qala tuluy ngucap sahal itu si jalma alhamdulillahi kana lapad alhamdulillah lakanat tahtang tu bukti non alhamdulillahi itu lapad alhamdulillah abdolu eta leuwih utama eta leuwih gede eta leuwih unggul milzalika tibatan itu dunia jeung sakabe eusina itu dunia anu dikuasai ku itu si jalma. Misalkeun aya umat Kanjeng Nabi, saur Kanjeng Nabi berkuasa di dunia sakabehna aya di perintah manehanana ditunjuk itu kieu di mana we ayana manehna berkuasa di dunia eueuh anu ngabogaan eueuh nu wandin ka manehna sadunia manehna dicepeng ku manehna eta dunia teh. Eta manehna memiliki ieu dunia jeung isi-isina ieu dunia hayang naon wae kari ngomong tetapi manehna mun ngucapkeun alhamdulillah eta alhamdulillah teh leuwih bagus, leuwih gede, leuwih utama tibatan eta dunia anu kumaha dikuasai. Gitu maksudna Kanjeng Nabi. Wa fi hadisin jeung dina hiji hadis mah man arisaning jamana qala anu ngucap itu si jama subhanallah kana lapad subhanallah. Kutibat sta dituliskeun lahu ka itu si jamanon asru hasanatin 10 pirang-pirang kehalusan. Waman jeung arisaning jamana qala nu ngucap itu si jama la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah. Kutibat sta dituliskeun lahu ka itu si jamanon isyruna 20 kehalusan. Waman jeung arisaning jamana qala nu ngucap ieu si jama alhamdulillah kana lapad alhamdulillah. Kutibat sta dituliskeun lahu ka si jalma naon salasuna 30 kabagusan. Jadi lamun jalma maca subhanallah walu dituliskeun 10 kahalusan. Lamun maca lapad la ilaha illallah dituliskeun 20 kahalusan. Lamun ngucapkeun lapad alhamdulillah dituliskeun 30 kahalusan. Wala yu'aridu sareng teu aya anu ngabantahu kana ieu hadis non hadisun hadis anu sejen. Abdullu ari anu leuwih utamana naon ma perkara kultu anu ngucapkeun kaulahu kana ieu ma ana ari kaula tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyuna sareng pirang-pirang nabi min qabli anu tetep ieu nabi samemeh kaula. Saur Kanjeng Nabi la ilaha illallah eta kalimah la ilaha illallah. Tetapi anu pangutama-utama namanya eta lapad la ilaha illallah atawa kalimah la ilaha illallah. Jadi lapad la ilaha illallah ngelehkeun lapad alhamdulillah sareng lapad subhanallah gitu. Eta leuwih utama. Tetapi lamun ningali kana ganjaran salah sunat teh dituliskeun eta lapad alhamdulillah 30 kabagusan. Tetapi lamun para nabi jeung nabi-nabi anu samemeh kaula saur Kanjeng Nabi eta anu sok diucapkeun teh utamana teh nyaeta lapad la ilaha illallah.
liana tasbiha karena yen sanyanyana tasbih nyaeta subhanallah wa tahmidi jeung tahmid nyaeta alhamdulillah. Tasbih subhanallah jeung tahmid alhamdulillah mah tahlilun eta tahlil wa ziyadatun jeung eta panambah gitu. Wa ziyadatun jeung panambah. Warawa jeung parantos ngariwayatkeun saha al khotibu imam khotib sakitu nya wallahu alam bissawab.